Senario na tumang ya pepetingan nyaya naon ya sapraruas. Tah harudun tah ngaropi. Oh aing teh. Baruas ditelepon ku Mang Betay, penting-penting ya. Kan gitu tah. Ya urang ya. Oh ya teh bingung atuh urang. Can Wah duit. Tah eta Mang nulieur mah. Nya meureunan lah ayeuna mah matak digorowan ka dieu ge aing teh meureunan inget ka maraneh hayang ngaramekeun daek boga rezeki ge tah. Alhamdulillah. Aduh ampun. Enggak gitu aing dak degan orang telepon penting-penting sebenarnya naon. Milik mereng. Ya ku aing dibere tah ya sa lobating ah maneh tah. Ya iya. Oh iya geus juta ewang ya. Rapikeun sejuta ewang. Ya sejuta ewang tah. Wayahna eta mangke dina poe-poean hari haya pangaramekeun beak. Oh ge mah atuh nuhun ieu nya da moal lila. Nya mau ngaropi lah. Moal da ieu barudak ieu nya we. Juga atuh. Rahasia we. Eta neangan we tamahna mah kade. Lumayan ya orang ya. Tinggal kerja gede mah ya. Oh iya ya, kerja gede mah lumayan meuli naon tah ke. Tapi orang bingung aja. Nah, moal aja nggak saja. Tah jadinya curiga nama salah lain biasa etik ya. Iya curiga nang urang telepon kita ka dieu. Tapi kumaha dah? Lain biasa etik kan. Heeh. Tapi aku makanya. Mangkalah. Oh iya Pak. Pokoknya bawa ya. Mulai puy. Pembetai dulu nya statusnya. Tadi sarua ya. Nya. Berada di Pangandaran cenah. Hebat hebat lah. Heuh nya kumaha ya? Sultan meureunnya jadi sultan naon. Penasaran urang mah di Pangandaran. Penasaran sih. Oh, karyawan gitu. Tong sang arintip. Oh iya betul beneran lah. Ini Pangandaran, baduit ya ini mah kalau baduit ke Pangandaran itu. Yang penasarannya. Cih, jirengnya teh mah. Mau petekan. Aku takat tuh. Ah, enannya. Ah, ya anu Pak, teh. Tangkanya. Woi. Dulu yuk. Status Pangandaran, jelemona ya di dieu. Aing teh status Pangandaran mun nya bos RJL ulin ke Pangandaran. Ya ana ya liuran Mang Betay. Status di Pangandaran aja jelema. Oh mak, aing oge tuh mau leleh ku Ciwong RJM atuh. Balik aku bukan TO di Pangandaran aing handap neang ka dieu. Ajak-ajak Atuh koyak ku aing. Ayo mang mek ini kok. Mang, dah hayo ini nawe nih mending Hah? Dah hayo ini nawe nih mending. Oh ya kagok ke. Bisa mana tuh mulai? Nawe dah hayo nih ini ya. Aja. Goreng naha. Nihap ada dulu aja Naon atuh ieu teh? Hai. Heueuh naon? Ohai. Ayo mulai gimana? Ayo ngobrol mah. Awal we. Bedu. Si Dadan aja Mang Betay. Sinarian. Ini kan naon saperkeun ku aing ah. Geus kayak ku aing kira mana dipakena? Ya, nah hayo mah ayo we. Teu penting. Mana duitna ada jadi? Mang Reno kena atuh. Lain diningalikeun keur baristis naon eta teu kadek. Ya mun eta Apa kurang mah? Anjing. emang nih. Mah, Geus kayak ku aing di bel. Salangan ke jalan we. Kayak papakeun ku si Reno ya. Oh sok. Beli ka teh si Dadan menang 300. Oh mana ya awewe nu kumaha nu Oh geus kieu wae. Emang anu 100 awena. Oh model kumaha boga tuh. Oh aya menang kumaha urang eta mah urusanna eta mah. Geus lah. Sok ade kan. Hormon ge duli lah. Pokoknya tawin 100. Aing teh salah. Tah eta bikin kawena ya? Siap. Geus bawa tuh bikin ke sarang. Geus kieu nya. Aing nu ngabela serangan nu nengan awewe. Siap ke kurang kan si Dadan. Geus sok keur gawe mah ya? Duh kayak kira meureun matis naon urang boga manggal jeruk usaha mau bahaing bener ya patut tanggung jawab tuh dah iya betul mak nu mana tanggal pare poe oh iya betul lah mulai nu naikna pada marana ngajakan dia dulu lah saya juga barudak siapnya ku aing dialek jerukna ini ngelopatnya oh siap barudak itu aya nu maling jeruk iya Cang sampeurkeun ya. Yuk. Lah kita si bebut jangan berit. Nah yang modal lo. Turun kanan. Keur ngalajer lu kain mah. Eta nu mang akeu. Di mana abah si Rama. Turun. Aduh sayang. Mau abah si Rama. Kita sangat jeruk abah si Rama. Tuh iya mah jeruk mang akeu. Aduh barudak.
aya liuran buan nipu ka aing.